Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing urang sadaya, tepang deui sareng simkuring pun Sri Rianti Mesarah dina program Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV bade didugikeun 10 menit kapayun. Pamirsa, nyanggakeun ibar salengkepna. Pamirsa, tos kajadian gempa 5,6 magnitudo di Cianjur, Jawa Barat, kaping 21 November tahun 2022. Dumasarkana eta gempa, data BMKG nepi ka tanggal 22 November 2022 tos aya 140 gempa susulan. Dumasarkana eta BMKG nepi ka tanggal 22 November 2022 tos aya 140 gempa susulan nu kacatat. Rata-rata 1,2 dugi ka 4,2 magnitudo jeung jerona kira-kira 10 km. Detik-detik gempa susulan Cianjur. Lobana gempa susulan teh membuat warga Cianjur cicing di luar ruangan. Sangkan sarieun katiban reruntuhan. Ieu video saatos kajadian gempa 5,6 magnitudo jeung ayana loba gempa susulan. BMKG oge nyatakeun gempa di Cianjur sabenerna teu pati gede oge. Ngan gempa bermagnitudo 5,6 eta ngaruksakeun sababaraha imah. Dikutip ti Badan Meteorologi, Klimatologi, sareng Geofisika, gempa bumi di Cianjur anu kakuatana 5,6 skala Richter kalebetkeun kanu kategori gempa dangkal. Tapina ngagaduhan dampak karusakan anu cukup parah tur ngalibatkeun seueur korban jiwa. Getarana oge karaoskeun dugi ka Jakarta sareng janten longsor di sababaraha daerah di Jawa Barat. Korban jiwa yang pertama meninggal dunia jumlah 318 orang. Adapun hasil pencarian hari ini dapat kami sampaikan 8 jiwa per 17.00 sore tadi. Sedangkan untuk korban hilang ataupun masih dalam status pencarian 14 jiwa dengan rincian 24 jiwa dikurangi 8 pencarian hari ini atau ditemukan dan 2 korban di warung Sinta yang kemarin merupakan warga Cijedil. Berikut untuk total korban luka dari awal kejadian hari Senin 7.729 dengan rincian luka berat 595, luka ringan 7.134. Adapun untuk korban luka berat yang saat sekarang masih dirawat di rumah sakit berjumlah 108 orang. Berdasarkan data ti hasil pemantauan di kaping 22 November tahun 2022, Tabu 8 dikauningakeun bahwa aya 5.389 pengungsi anu kasebar di 8 lokasi anu benten. Sesar Cimandiri anu janten pemicu gempa Cianjur nyaeta sesar atanapi belahan geser aktif anu manjang di wilayah Jawa Barat. Sesar nyaeta bidang rekahan anu disertai sareng kaayaan pergeseran retakan atanapi ngagaduhana celah. Pamirsa, sakitu wae nu tiasa ku simkuring didugikeun. Simkuring Sri Rianti pamit undur diri. Wilujeng tepang deui dina warta anu bakal dongkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.